Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita pedang mayit ayeuna bagian anu ka 24 nanya pamiarsa. Upami saur sepuh mah 24 gitu. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Rudiat Pajrin ti Palihan Bogor. Kangge Kang Asep ngahaturkeun rewunuhun laksaketik kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng pedang mayit bagian anu ka 24na. Kumaha salajengna sor cikopina parsamakna betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol antung-antungan di tengah jalan. Tumpak dung, tumpak dung, tumpak dung, tumpak pak 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 dung. Manggeus tong loba nyarito ayeuna mah. Sok gancang enggal gerak gantian itu korsina si emak. Cek Sekar Mayang. Atuh sanggeus ngadenge katandesan caritaan Sekar Mayang. Si Boding jadi seber oge. Jung tuluy nangtung. Nu saterusna mah ngagedik nyamperkeun Majumi anu harita keur nyempod keneh di juru warungna. Ieu mah ieu duit keur ngagantian kursi anu ruksak tadi mah. Cek si Boding bari ngasongkeun duit kencring 2 siki. Oh, wios tekadah ade tekadah. Tembal Majumi sorana ngadegdeg. Lah tarima bae atuh mah euy, tarima mah. Apanan nyen kursi teh kudu muruhan. Komo lamun kudu meuli kaina mama bakal mahal. Tarima mah tarima. Cek hiji sora nu aya di behewetan. Red si Boding ngaliuk kalebah jalema nu nyarita. Bre. Kasampak jakarungsing keur anteng nyeuhil. Nyokelan bubuk jagong anu ting sarelap dina sela-sela huntuna. Lamun teu inget ka Sekar Mayang anu harita masih keneh nulak cangkeng di luar. Sigana si Boding geus ngagantawang bari nyamperkeun jakarungsing. Tapi lantaran sieun ku Sekar Mayang, akhirna mah si Boding ukur bisa neuteup deui ka Majumi. Satuluyna mah duit anu dicekelna teh dilesotkeun diteundeun dina luhur meja. Bari pok nyarita. Tama diteundeun di dieu nya. Pesakan bisi anu ngagondol mak.
cek si Boding. Geus kitu mah si Boding laju kaluar deui ti jero warung, nyamperkeun ka Sekar Mayang anu masih kene ngajanteng nulak cangkeng di hareupeun warung. Atos ditawur nyi, ayeuna punten atuh pang landongkeun heula rencangan akang supados tiasa mulang. Huk, kukuring itu batur-batur andika dibebaskeun ngan omat. Ulah wani-wani ngaganggu doi ke jalan malotik. Arus saha sing balener, ulah sangaing jago. Serta ulah ngarasa diri pinter gelut. Sangonahna meres rakyat anu lemah. Cek Sekar Mayang netep seukeut ka si Boding jeung ka si Kasja. Mangga nyi, mangga. Akang janji moal migawe deui sapertos anu atos-atos. Bade tani be di lembur. Tembal si Boding dareuda. Sorana teh siga anu tadi anu hahaok bari popolotot. Sanggeus kitu mah Sekar Mayang ngadeukeutan si Busro anu keur jeug-jeug heuras nangtung. Siut tak. Tuluy notok urat-urat penting dina palebah awakna si Busro. Kurubug. Si Busro ngakurubug siga anu kakarak leupas tina pangaruh eureub-eureub. Sapasang suku jeung leungeunna geus bisa digerakeun deui ayeuna mah. Tapi si Busro bangun can puaseun sabab beheungna mah jeug-jeug keneh can bisa ngalieuk teu jauh beda we siga bagong keur leugeugan. Ieu sakantenan sareng beheung bagongna nyi. Aduh, cek si Busro bari malikeun sirahna bareng jeung awakna jiga bagong malik. Teu bisa ngaliuk jadi muter kabeh. Montong loba pamenta cukup sakitu oge. Isukan eta beheung bagong bakal cager sampurna. Ayo nama geura bawa mulang anak buah Anjon. Omat ulah migawe siga kitu deui lamun embung ditindak ku kami. Cek Sekar Mayang bari molotot ka si Busro. Tuluy ngadeukeutan ka si Sarmad. Siut tak. Sarua si Sarmad oge siga si Busro. Ditotok. Gurubug. Ngagurubug. Ngan pas beheungna angger heuras jiga bagong. Sanggeus kitu mah teu loba nyarita deui. Tuluy bae si Busro ngagidig indit ninggalkeun eta patempatan. Dituturkeun ku 3 urang anak buahna. Lamun manehna loba nyarita, sieun Sekar Mayang teh robah pikiran. Nu saterusna mah notok deui kana sakujur awak maranehna. Jadi leuwih hade ninggalkeun eta tempat sagancangna. Sadi tinggalkeunana kun opatan, sup Sekar Mayang asup deui ka warung. Tuluy ngadeukeutan ka Jaka Rungsing anu beres nyeuhil. Hatur nuhun, akang tos ngabantos ka abdi. Cek Sekar Mayang bari rada ngadongkokeun awakna saeutik. Nya saha nu geus mantuan teh nyi euy? Mbak nya ieu. Jiga teh wetan euy. Cek Jaka Rungsing nyerengeh bari garo-garo teu ateu. Akang ulah mungkir. Abdi ningali akang anu perantos ngejadikeun jalmi-jalmi itu nu bade ngadek abdi janten ngecerit. Geus lah nyi, Mbak. Tong dipikiran teuing lah. Nu penting nyai Mbak salamat jeung kursi si emak warung oge geus digantian deui ku nu jarha tadi ah. Ari Mbak teh urang wetannya. Mohon leres Kang. Abdi asal ti tatar wetan. Nanging tong nyoba Mbak tuh ah. Daraos ka kupingna garetek kana cepil. Sebat bae abdi Sekar Mayang. Eta nami abdi Kang. Teu pan. Bener we nya. Urang jawir cek wing oge. Kaciri si manok ngomong namanya aduh. Leres pisan Kang. Abdi to wong Jawi. Ti parang tritis kawit nama abdi teh Kang. Cek Sekar Mayang bari gek diuk. Hareupeun Jaka Rungsing. Parang tritis. Jauh oge geuningan nyi. Baheula teh
aki kantos haditu ka karang non tadi teh karang non karang ronggeng karang tritis waktu selengok kene pernah kaditu. Aki saha Kang? Eta Ki Pantrong. Nya bener baheula aki keur ngora pernah ka perang tritis. Cek Ki Pantrong mairan. Oh, ku tante kitu Ki. Leres nyi, nanging tos lami pisan. Zaman aki resep keneh ngalalana milarian jati diri. Biasa Sekar. Zaman biasa Sekar. Eta si aki mah zaman resep ngalalana neneangan jam pepelet pikeun naklukeun randa. Cek Jakarungsing ngagonjak. Ki Pantrong ngabalieur bari kukulutus. Hatur nuhun Nyai, hatur nuhun. Tos kersa nulungan emak tina gangguan jalma-jalma anu daraleka ka emak. Cek Majumi bari milu nyarita ngadongkokeun awakna hareupeun Sekar Mayang. Mohon emak sami-sami. Tembal Sekar Mayang oge bari manggut. Punten Nyi, ece teh ngiring tumaros. Dupi ai tebih-tebih sumping katatar pasunan ieu teh ngahajang ngalalana atanapi bade aya anu dipilarian. Cek Nyi Kayah tumanya. Timitin nempoe tawanoja, Nyi Kayah ngarasa kataji ku wawanena. Dina sorangan anu kasebutna anak saurang pupuh lembur sarta jawara oge. Cantang tuani ari kudu leumpang jauh sesoranganan mah. Komo deui ieu umur Sekar Mayang teh sigana mah aya di sahandapeun dirina. Atuh puguh we, ari pikeun Sekar Mayang mah naon anu ditanyakeun ku Nyi Kayah teh mangrupakeun hiji lolongkrang atawa jalan pikeun nganyahokeun leuwih jauh ngeunaan Jakarungsing. Jadi teu kudu manehna anu nanyakeun ti heula. Dangke oge lamun geus dijawab mah bakal kanyahoan jajakan nu aya di hareupeunna teh Jakarungsing atawa lain. Salaresna mah abdi dongkap ka tatar pasunan ieu teh dipiwarang ku pun aki. Anjona masian pancen kanggo kabasisir Karangampar kangge nepangan jalmi nu namina Jakarungsing. Saurna mah eta Jakarungsing teh murid tunggalna Ki Dablong. Nyi Kayah, Ki Pantrong jeung Jang Kodir kitu deui Jakarungsing silih reret. Pikeun sakadapan mata anu nyarita. Tebih kene atuh Karangampar mah Nyai. Cek Majumil meupeuskeun ka Simpe. Ma uninga ka eta tempat mah. Cek Sekar Mayang tumanya. Uninga mate kantos nguping nami cadas ngampar teh Karangampar teh. Teras upami kanu jenenganana Jakarungsing mawanon teu mah? Dupi jalmina mah mate wano Nyai. Nanging upami namina mah kantos nguping tinu nyimpang di warung emak. Saur nama Jakarungsing teh eta teh saurang jawara anu sakti mandraguna. Tukang tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah. Tukang numpes tindak laku kajahatan, sarang bumela kanu bener. Teu acan lami oge, eta Jakarungsing teh cenah tos numpes Karamantar Gos Tangkorak anu dipikasieun ku urang lembur dieu. Saatosna eta Karaman teu aya mah alhamdulillah janten aman. Nu tadi mah jawar lembur. Wantun kitu sote bubuhan Karamantar Gos Tangkorak geus teu aya we. Da upami nuju aya keneh mah malwaran turun kikituan anu opat urang tadi teh. Capetangna keur Majumi teh dina cemaritan. Teu nyahueun lamun mah jalema nu keur dicaritakeunana teh kiwari aya di hareupeunana. Kitu nya mah. Rupina mah eta jalmi anu nuju dipilarian ku abdi teh panginten eta. Margi saur pun aki oge anjona teh saurang jawara anu pilih tanding luhung ku ilmu jembar ku pangapiso cenah mah. Nya mudah-mudahan be atuh leres eta jalmi anu nuju dipilarian ku Nyai teh.
sareng sing enggal kapendak we jeung jenisna. Maoge upami anjeunna aya nyimpang ka dieu mah bade dipiwarang tuang we sareng ngopi sawaregna bari haratis. Etang-etang nganuhunkeun be ka anjeunna anu parantos numpes karamantar gos tangkorak sareng ngajantenkeun lembur jadi tingtrim repeh rapih gemah ripah loh jinawi tiis ceulih herang mata kitu tah Nyai. Ki Pantrong ngareret ka Jakarungsing bari ngutek-ngutek halisna. Jang Kodir ngahulang tarik nyikayah olohok mata simeuteun. Sedangkan Jakarungsing maka tembong garo-garo teu ateul kana babatokna. Oh, jadi acek teh nuju milarian jalmi anu namina Jakarungsing. Abi terang cek di mana-mana eta Jakarungsing. Yuk, ku abdi diwartosan nanging ulah di dieu nya. Cek Jang Kodir anu biasa nama cicing bae harita mah milu nyarita. Nyebut Aceh ka Sekar Mayang teh bubuhan bae katempona umurna sarua jeung manehna. Malah masih ga kolotan Jang Kodir saeutik. Ari erek nyebutnya teh da anyar pinanggi sieun leuwih kolot umurna tibatan manehna. Atuh puguh we nu tiluan mah jadi marencerong ka Jang Kodir. Tapi gancang Jang Kodir ngiceupan ka Jakarungsing jeung dua urang deui baturna. Oh, kitu Kang. Di mana abdi eta bisa tepang sareng Jakarungsing teh Kang? Cek Sekar Mayang teh sirikna ngarontok ka Jang Kodir. Nya ayo we ngiring sareng abdi lah. Engke dituduhkeun di mana ayana Jakarungsing. Tembal Jang Kodir. Kituna teh bari ngareret ka Jakarungsing sarta mere isyarat ku manggut sangkan gerak indi tidinya. Tah kitu cenah Sekar euy. Batur wing ieu nyahoan cenah di mana ayana Jakarungsing. Hayu atuh ah, ayeuna mah urang indi ti dieu euy. Da geus wararag ieu teh meureun nya. Hayu ah. Cek Jakarungsing bari ngareret ka Sekar Mayang semu nyerenge. Akhirna mah sanggeus malayar kurut dalaharna ka Majumi. 5 anana kaluar ti warung. Nu saterusna malah leumpang ninggalkeun eta pilemburan. Sanggeus dirasa rada jauh ninggalkeun warungna Majumi, Jang Kodir reg ngeureunkeun lengkahna. Dituturkeun kuno opatan. Oh, sateu acan abdi nuduhkeun di mana ayana Kang Jakarungsing. Abdi bade tumaros heula ka Aceuk, wios teh Ceuk? Cek Jang Kodir bari neuteub ka Sekar Mayang. Tilu urang baturna mah caricing be nuturkeun kana naon anu keur diulinkeun ku Jang Kodir. Mohon mangga Kang, pade tumaros perkawis naon eta manawo? Temal Sekar Mayang bari mesem. Dupi salira milarian Kang Jakarungsing teh bade kepergian naon eta Ceuk? Samemeh ngajawab kana pananyana Jang Kodir, Sekar Mayang imut ngagalenyung. Pun aki anu wastana eyang gento miwarang nepangan jawara anu namina Jakarungsing teh eta kanggo nyuhunkeun tulung. Anjona priyogi bantosan eta jawara kanggo ngengingkeun hiji mustika. Pun aki teh kaleresan tukang ngalandongan anu teu daramang. Eta mustika to saurna mangrupikeun hiji pusako anu tiasa ngalandongan sedaya penyakit. Nanging eta mustika ayeuna teh ento acan tiasa kapimilik sapinuna kepun aki. Kumargi masih dipagudet ku karamat lancah tali alas saurna eta to. Eta tali ramat teh tiasa pegatna mung ukur disabat ku pedang mayit. Eta pakarang cenah ayana di jawara nu jenenganana Jakarungsing. Kitu takang. Numawi abdi milarian ajuna teh kitu bade nyuhunkeun bantosanana sakatenan bade ngajak ka anjona dina jalan kasayan. Mugi we anjona kersa sabantos ka abdi. Nanging abdi yakin anjona kersaeun. Margi saur pun akima eta jawara teh jalmi bager
sok tutulung ke sesama kitu manawi Kang. Para wargi sadayana sate acan dilajengkeun ngadongengna sumangga pamiarsa pencinta dongeng pedang mayit bilih aya nu prayogi kaos Sundana, kaos distro, prayogi bendo, prayogi ikat seperti KDM Bapak Aing, prayogi raksukan pangsi, mangga kantun dipilih tah di juru handap belah kiwa belah kenca aya gambarnya, tinggal diklik ke bakal ngantai tah sok we kantun diklik kepriogian para hadirin saderek sadayana nya ku ngagaleuna kana icalan mamang eta secara tidak langsung para wargi sadayana parantos ngabantu ngarojong kana pagelaran dongeng-dongeng Sunda anu digelarkeun ku mamang ieu. Mangga dipilih, mangga ibu kacang ibu rambutan, mangga ibu kacang rambutan, mangga dipilih. Sumangga urang lajengkeun deui kana dongengna. Kumaha upami Kang Jakana teu kersa ngabantos ka Acuk kumata? Nya teu sawios-wios Kang. Nu penting mah abdi tos tiasa pendak sareng anjona. Sareng tos ngadugikeun amanat dipun aki. Atuh perkawis kersan donama nyaeta telangkung ka Kang Jakana. Abdi moal tiasa mamaksa. Upami henteu kersa teh mah abdi bade mulih dibe ka parang kritis. Panginten sanes jodona sareng pun aki eta mustika teh. Bade ngajarankeun be ilmu lalandong anu tos aya kanggo tutulung ka sesama. Kitu panginten Kang. Tah kitu geuning Kang euy. Mangga Kang. Ayeuna mah bagian akang we nu nyariosna Kang. Ceuk Jang Kodir ngareret ka Jakarungsing. Samemeh nyarita Jakarungsing garo-garo heula kana sirahna. Duh, Sekar euy. Jalema anu keur diteangan ku anjeun teh nyaeta kuring pisan Sekar euy. Nyapikeun kuring mah heug bae. Kuring daek lah mantuan kaki anjeun. Tapi lain ayeuna nya waktuna nya. Ayeuna mah kuring sorangan oge keur gering. Keur neangan ubar puguh ge ieu teh. Tangke lamun urusan kuring geus beres, kakarak urang kawetan nepungan aki anjeun. Siap teh mun kitu Sekar euy. Pohara bungaheunana Sekar mayang teh waktu ngadenge caritaan Jakarungsing. Lamun teu era kanu aya di dinya mah hayang ngagabrug ngarontok asana teh ka eta jajaka. Aduh, hatur nuhun pisan Akang. Abdi henteu tiasa nyebat nanaon lintang ti ngucap syukur ka Yang Widi Agung nu kumawaso di ieu jagat alam. Nyanggeus lah ari kitu mah nya geus nya. Hayu urang teruskeun di lampahan euy. Wayahna nya Sekar, lamun hayang dibantuan ku uing, Sekar kudu milunya. Oh, mangga Kang, hatur nuhun Kang, hatur nuhun. Sanggeus kitu mah tuluy bae. 5 anana laleumpang ngabring pikeun teruskeun deui lalampahanana nuju ka leuweung larangan. Sawatara eta caturkeun di Gunung Gorowong tempat dumuk matuhna Bah Jalun guruna Juragan Darta alias Wiguna teh. Katembong eta aki-aki teh keur diuk sila andekak sila di luhur batu nemprak. Di hareupeunana katempo aya 3 urang jalema anu sarua keur andekak sila. Nu tiluan mangrupakeun 2 lalaki hiji awewe. Tiluanana geus bisa disebutkeun aki-aki jeung nini-nini. Jelema anu tiluan teh nyaeta mangrupakeun batur-baturna Bah Jalun sakaligus patalukanana. Ngahaja maranehanana de angkir kadinya rek dibere pancen pikeun neangan laratan sarta dititah ngabinasakeun Jakarungsing anu geus mateni muridna. Nu kahiji saurang aki-aki anu pangawakana jangkung leutik, sirahna botak bolenang, eueuh buukan salambar-lambar acan. Dina biwirna ngadaplok hiji pipah cangklong anu terus-terusan nyerebungkeun haseup hideung.
Eta aki-aki teh nu katelahna Ki Acun si cangklong setan. Sedengkeun lalaki nu kadua saurang aki-aki anu pangawakana pendek busekel sapasang panona bolotot. Sirahna make cetok tina anyaman awi hideung anu sisi-sisina dikurilingan ku cucuk besi anu sarareukeut. Eta aki-aki teh nu katelahna Ki Jumali si tudung getih. Sedengkeun jalma nu katilu mah nyaeta saurang nini-nini anu geus cetuk huis. Papakeana sing sarua bodas, make solendang anu dibeungkeutkeun dina sirahna. Buukna cawigwig, bibirna beureum ku seupah. Eta nini-nini teh nu katelahna di dunia kajawaraan Nini Salasi si cakar iblis. Syukur si laing tiluan geus datang ka dieu. Pikeun nedunan pangondang di diri kaula. Kula geus moal panjang deui cacarita. Rek to the point we kana intina. Kaula pangna ngondang ilaing tiluan teh. Rek mere parentah. Teangan tewak hiji manusia anu ngaranna Jakarungsing. Saurang jawara ngora anu anyar turun gunung anyar Makalangan. Kumaha ciri-cirina eta jalma teh Mbah Jalun? Tanya Ki Durba. Eta jalma ngora keneh. Buukna panjang sama tonggong. Sok make ikat barang bang semplak. Pamolahna jiga jalma sedeng kurang zaundan. Sok surah zeri zorangan, surah zeri jiga sero zeri jiga sia. Tina cangkengna nyoren bedog buntet. Anu sanyana mah eta teh mangrupakeun pakarang andelanana. Anu ngaranna pedang mayit. Eta pakarang teh kacida bahayana. Si laing kabeh kudu hati-hati. Lamun eta pamuda geus ngaluarkeun pakarangna eta. Si Darta alias si Wiguna murid tunggal dewek oge anu mibanda ajian sangkala geni nepi ka binasana ku eta pakarang. Ayeuna eta mangkluk teh keur lumampah ngajugjug ka leuweung larangan pikeun newak kijang kancana. Jadi anjeun tiluan gampang ayeuna kari nyusul atawa pegat be di eta leuweung. Mangga bah mangga parentah ti salira abah saenggalna baris dilaksanakeun ku abdi tiluan bah. Meh bareng tiluanana narembalan sok sanajan maranehna leuwih kolot tibatan Mbah Jalun tapi harumat naker. Halus. Sebenerna kula lain teu wani pikeun turun langsung. Tapi asa kuwirang lamun kula kudu dadai kanan turun gunung aringan ukur ngalawan budak satepak bau kencur mah. Kakotor-kotor leungeun dewe. Keur naon aya si laing tiluan ari kudu kula sorangan anu kudu nyanghareupan budak kencur mah. Leres bah keun bae urusan leutik siga kieu mah. Kajen ku kami tiluan be dibereskeunana eta pamuda teh bah. Cek Ki Jumali nyarita. Ya meunggeus atuh ari kitu mah. Aduh aing yang batuk. Gara-gara udut bako wae jadi batuk. Sekali-kali mah tuh sia ka dieu teh moal Samsu atawa super ye ngarteu batuk wae yang udut bako deuleu. Geus lah. Udah ngabahas udud. Dangger eueuh. Geus meunggeus ayeuna mah. Montong didilakeun deui. Jung.
si laing tiluan geram Mariang tayangan eta si Jaka ora-wodol teh si Jaka stres. Sanggeus kitu mah jung tiluanana narangtung. Sanggeus maranggut ka Bah Jalun. Curela celeng. Tuluy tiluanana pating ting belesat ninggalkeun tempat dumuk matuhna Bah Jalun. Karek oge nu tiluan Mariang ninggalkeun Bah Jalun nalika Bah Jalun rek ngalieuk rek asup ka guha. Nah atuh ari ujug-ujug euleuh waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.